kapungkur riwayat menak Gunung Gede semunane samunane Pangrango anu ngadago Banglus lampahipun ieu juragan Odon anu dina waktos ieu nuju ngahulang ngaragan muneng ngelohok mangkadu bingung anu teu manghitung-tung susah nu taya papadana wireh parantos dikantunkeun ku garwana kadang-kadang ieu jang Odon teh aya tangka cau digabrug aya kararas dirontok maksudna mah meureun kaedanan ku garwa anu parantos ngantunkeun almarhumah kalesan dina waktos ieu teh kasumpingan juragan Ibing ti Cijaura maksud nama panginten duka bade ngical domba atanapi naon pusing-rusing tadi hidup bela katina rasa tersangka gening tersangka esa capek teka Punten. Jero Bulan punten. Heuh ka jero. Pan ieu ge geus di jero. Kunaon Mang Odon? Ditingali-tingali teh ulang jentul ngalamun ti poe ka poe isuk-isuk batur ka sawah ieu ngadon cinutun ngalamun di luhur kenteng. Daek samedin ya boga alo teh ku Orowodo teu ngarti didinya. Didinya di mana di dieu? Aeh. Kamu itu harus pikir, harus punya pikiran. Kan tahu NTT jelas kan? Si Florente. Inung nangis ningakeun ti heula. Ka mana? Aeh.
kan sudah almarhum. Makanya dari itu kamu itu harus memikirkan mamang kamu jangan sampai kesepian begini. Oh, jadi emang teh ulang-ulang teh kumargi kumaha tadi teh? Nah, nya geus penyakit dateng deui. Nih, si Floren ai emang kunaon mamalayuan wae? itu begini atunya ari kudu dijeplakeun mah. Emang teh nih punya anak si Floren. Apa geus apalin? Apa? Syukur. Apa? Inungna apa ti ditu? Di mana? Luar negeri apa mang maboga pamajikan teh? Oh, mohon. Tuh. Pan sakieu budak teh ulang-ulang lain emang main ulang-ulang teh. Oh, loba di kampung abi 500 nan ulang-ulang. Sok teu persanten maka ditu. Halo. Cobalah pikirkan. Ketenangan Mamang sama si Floren, anak satu-satunya. Dia itu sudah tidak tenang, sudah mau punya indung lagi. Oh, gitu. Bukan Mamang yang ingin punya istri, tapi si Floren ingin punya indung lagi. Ya maka paksa Mamang mah. Nah, maka nyarita ke abdi. Hah? Ingin mau Ulan? itu dia sendiri yang mau. Tuh, kadenge tah dia sendiri mau. Maknya Mamang kudu kawin ke anak mah. Kadang tadi dia sendiri mau ya. Iya. Tuh. Ya nyai kudu dirahasiakeun mah memang begitu. Halo. Yang sebetulnya mah hanya alasan lah, tapi kasihan. Mamang kesepian, si Floren kesepian. Atuh kieu, Mang. Tah. Ari ceuk pandangan abdi anu legok tapak genteng mana ya Mang hayangna? Nu bener atuh ari basa teh. Cing sakali deui. Legok tapak. Genteng geus sama tinya we lah. Aduh. Mang, ya. abdi lain abdi mamatahan ngojay. Kanaon? Naon we eta mah? Ngojay ka baun. Abdi teh kasebutna ka Mang. Buruk-buruk papan mah. Papan naon? Bebas ari abdi mah jelema rek papandayan rek naon. Ngan abdi teh Dek papantunan ningali Mang hulang jentul. Nya puguh atuh Mang hiulang jentul mah geus puguh. Era abdi teh ku tatangga Mang. Nah make era ku tatangga. Loba nu laporan tuh Mang maneh hulang jentul di jero sumur. Waduh. Abdi teh nu jadi alo jumerit Mang. Puguh kudu. Ningali Mang hulang jentul di jero sumur nepi ka cek dina pikiran deudeuh teuing di ruang sia ku aing. Sumurna jadi sekalian Mang rek di ruang. Kasusah Mangna. Kaharti kieu tah. Saha deui nu rek gumela ka Mang? Nya pasti Lamun alona. lain Mang sorangan. Anu bener atuh lo. Lamun Mang hayang boga pamajikan kunaon teu wakca Mang. Bruk brak. Ai sugan Mang teh alo ngantri. Ai kitu mah alo. Lain brak euy kudu ngantri. Mang teh ka pakojot kitu sugan teh alo ngantri. Kieu Mang. Ceuk abdi mah geus tong dipake pikir. Anu geus eueuh mah geus we eueuh. Nya geus atoh mangin eueuh. Ayeuna mah mending Mang nempo ka hareup. Naonna nu dihareupeun Mang tempo? Bener oge tah. Da Mang nempo ka tukang mah rada hese. Hese. Mang meureun kudu pupuihan. Tah ayeuna mah Mang kudu ningali ka hareup. Tah ieu putra Mang Nyuwen. Sangeunahna we Floren. Nya Floren bisa. Keun abdi mah jaman bebas lah arek Floren Nyuwen. udah bebas. Abdi mah Mang. Heeh. Bitu nyaritakeun urang teh. Ieu Mang ulah hulang jentul Mang. hulang jentul Ngewa katinggalina. Lalaki Mang. Eueuh ti dituna lalaki kudu jadi awewe Mang. Halo. Maksud teh hatena kudu jiga awewe. Oh iya Sing bener. teger Mang. Aya paribasa Mang. Aya paribasa. Pek. Ngan mau dibeja-beja ka Mang.
Ya, alo. Mang. Lamun paribasa teh kudu dijentrekeun. Mang atuh bingung keur mah bingung. Pek. Mang aya paribasa. Tuh, itu aya paribasa. Sok pilih paribasa mah kumaha Mang. Ngan anu puguh pihartieunana Mang. Lalaki teh ulah miyuni. Miyuni teh pihartieunana naon? Miyuni, Mi Juli, Mi Agustus. Kahati kitu kahati. Tuh geuning nemrak. Kahati pisan. Tuh geuning nemrak. Kahati pisan. Ulah sok gampang lean kitu. Aya mah sing cenghar. Marah mai. Sing teger. Leungit awewe. Neangan gantina. Tah ieu anu dipikah hayang kumang teh. Tuh. Gantina naon kira-kirana? Naon we? Alah. Asa teu pararugus alo. Boro-boro Mang abis serangan ge teu puguh itu. Mang, Cing atuh lo tulungan mang teh yeuh. awewe mah loba, Mang rek neangan kumaha. Ngan abdi mamatahan ka Mang. Teu naon. Kawajiban aisanapeun mah. Mamatahan kan jadi Mamatahan kolot. kanu leuwih jangkung. Kita tangga menyerahin sareuri mah. Akeun we geus tong didenge soal tatangga mah damang mah. Leuwih hade bebas. Kieu Mang. Tah sok. Bi teh ngomong naon abdi teh? Bieu teh persoalan Nyeri ku awewe, nyeri ku awewe ubarna kumaha panyakit urang. asa teh ngarti mang mah. Heus Mang nyeri ku awewe ubarna mah kumaha panyakit urang. Ayeuna Mang hapur kunaon ubarna. Aduh alo. Mang nyeri ku awewe ubarna ku awewe deui. Awewe mah di dunya seueur. Rek neangan nu kumaha Mang. Tah Ngan ceuk abdi mere saran ka Mang, milih awewe mah Mang entong sok naon ngartos sok kaleuwihan. Ulah. Entong ideal teuing. Iya. Aya awewe mah asalnya aheun. Keun we geulis ge. Bener. Satuju pisan. Kahiji nyaah ka mang. Nah, Mang. Kadua Cenah eta soal geulis keun. keun. Tarima we. Ditarimakeun ku mang ge. Cenah hanas eta jeung geulis teh kabeneran pisanna. Beunghar. Cocoba Mang, tahan. Mang makana coba kitu mah. Sing kuat. Nguatkeun maneh. Nguatkeun maneh. Pereketkeun ku Mang. Keun wayahna. Cocoba. Beureum memang. Tah, Geulis beunghar. geulis Coba. beunghar. Kumaha lamun awewe daek salat? Alus, Mang. Eta, Mang. Tahankeun eta ge. Pertahankeun. Kudu eta. Supaya mang kabawakeun. Nya, Mang mah mun kitu pisan gini. Tah cek abdi mah Mang. Arek neangan kumaha deui. Lamun Mang percaya pasrahkeun ka abdi. Ih, matak kadatangan alo teh teh diserana bae ngrasieun. Aya abdi gaduh kawawuhan Mang. Sa. Budakna geulis. Beunghar, Soleh. bager. Mun soleh mah lalaki atuh. Sok pilueun wae soleh lalaki bang. Teu nyawanan wae. Soleh segala. Puguh teh tetangga. Bager budakna. Bager. Nyaaheun. Aduh, Mang moal aya cabadeun. Tah nu kieu. Keun we coba nu kieu mah kumang ge ditarimakeun. Kan saeutik hanyakalna teh Mang. Tah make hanya kana naon bing. Geus maot. Ari ibing piraku teu nyaah ka emang. Aya tadulurna budak eta. Dulurna nu maot. Nya. Keun bae. Eta mah geulis aya di manehna bager aya. Heeh. Ngan panyakitna Mang. Gemul teuing kana barang dahar. Mang mah percaya. Heeh. Roti 7 sakeak. Cau 5 karanjang harita keneh beak. Ganas beak Mang. Sangu. Kamari katempo boro-boro sangu. Teu seubeul sangu bobokona digayem. Mun Mang percaya. Ku gemul-gemulna. Kajeun Mang ngan ceuk abi rugi Mang. Rugina? Eueuh dahareun Mang diwakkeun. Kajeun. Lo. Kajeun Mang. Murukan bolet beneran. Ari ku gemul ku itu Mang, ya mah teu anu nyebut naon. barukan bolet lain abdi. Ari kanu kitu aduh. Sarua we tah jeung nyebutkeun Mang jiga bolet. Aduh.
bincing anu bener atuh, nu bener ieu mang teh. Sama tetangga lu ngomong gitu mah. Dibere jodoh teh anu bener. Ai so aku gemul mamang teu nanaon kan aing mang nepi ka dihuapkeun mah. Aya deui tetangga di Kalau Iya, mau bisa sih. tetangga. eta mah lucu budakna bager. Kayung-yun Geus rada umuran seutik. Keun wae asal manis. Manis kira kan. Boga penyakit gegeran. Ah. Aduh mang digogog anjing lain lumpat ngadon ngedepong gogog deui. Keur leumpang mang. Ningali siraru muih di handapun tiang listrik. Mang percaya mana pupuyan dina tiang listrik. Aduh. Nah, meni kacida teuing ieu geus sabaraha pilihan. Cing iman udah gejeg atuh. Abdi ge era ningalina. Kubo era tuh. Lain anu pohon. nemponya. Cacakan nempo. Ningali tukang nangung ungkuk-ungkukan mah. Teu beunang dicarek. Duh. Cing atuh bing. Ulah anu kitu teuing mah cing sugan aya deui tatangga deui. Loba abdi tetangga mah. An abdi teu keur mikiran tetangga ieu anu daraekeun ka mang kitu. Piraku teu daekeun ka mang. Piraku inung budak sakitu ti Prancis pan daekeun ka mang. Padah kabobodo. Eta mah mang. Kabobodo kumaha? Da nyebutkeunana pan mang teh teu kieu-kieu teuing. Ya, Pan ku abdi di babodona ge ieu teh asana mang teh teu kieu. Ngan basa aya lini. Kagi beugeun. Dike jiga bolen. Nyaho jiga boleh teh mah daek. keun wae ek disebut 3 boleh ge asa ulah kulanas. Cing atuh bing ieu nu bener mang teh lah karunya ku budak, ulang jentul atuh ku kituna mang oge diulah nepi ka ulang jentul kieu. Kira-kirana saha anu pantes eukeun jeung mang. Iya, cocok. Mang daek disaemarakeun. Gini ngalapan wayang ge aya saemara Drupadi. Kumaha lamun mang disaemarakeun? Sakanu nyaho lutung mariluan. Ibing. Saya marah odon. Kuteung teuingeun. Rame mang marebutkeun odon. Ngajeblag ke jigana teh. Nan ari saemara Drupadi mah pan sahanu bisa cenah ngangkat gonewa. Tamang mah tinggal sahanu bisa ngajungjungkeun imah. Hadiahna meunang mang. Tong kitu-kitu teuing. Tong kitu-kitu teuing ya. Sugan we mang ku saemara mah. Keun abi jadi ganda mana? Tong ganda mana jadi ganda purang kene teh. Kumang we abdi mah. Abdi merek jual eleh we sekali ge. Ari alo ibing tega lamun emang di kitu-kitu tega teu. Nyata henteu mang. Abdi teu da piraku atuh da burung palung mang teh burung. Non? Burung-burung ge mang teh palung. Nya lah keun. Cing ayeuna mah emang memeta gancangna bing. Jejehkeun ieu mang jejehkeun. Abdi teh ngadangu. Cenah nguping gitu. nguping mah bahasa Indonesia telinga. Benar, sama bahasa Indonesia. Lamun urang nyebut nguping sok inget kana tungtungna dina hate ya gajah. Ini mang sok nyaho di dunia pot. Iya. Ta cenah gara melak nguping gajah. Kuping eta mah tuh. Nguping, lain nguping gajah. Kieu mang. Heeh. Abdi teh menguping. Ya. Urang teh nurut manurut ngan kulantaran gengsi di papatahan kapaksa make menguping. Ya, betul. Ya. Menguping alias mengadengi. Tah, abdi teh menelinga. Mang. Iya, tah. Lebih hade ku bahasa ieu we lah nasional lah. Mang Supaya ulah kateung ku bahasa nasional we. cenah jeung cenah ieu ge. Iya, betul. Beja dibejakeun deui. Heeh. Aduh. Mang Cepot. Mang panginten uningan Mang Cepot. Mang Cepot. Anu istrina. Ada itu emang nepi ka Mang Cepot. Mang Cepot. Ya, Masuk jaipongan. ada tara Mang Cepot mah. Dina sajarah mah geus mah anu biru. Ya pogo aya dina catatanana. Aya dina catatanana. Waktos Napoleon dibuang kuana. Sajarah mah kumaha urang we atuh. Iya. Sejarah urang cenah. Saha nu rek ngalarang da urang dulurna keneh. Pernah kumaha teh ka Napoleon teh? Nya Napoleon teh rerehanana duwi ka Puputra. Aduh. Apu Putra. Aku putra.
Mang Cepot. Nya tah kitu mah Mang ge. Matak sok disebut Cepot N. Cina Napoleon. Iya. Mang oge inget. Da harita teh mie-na Cepot teh kungsi hahadean jeung uwana Napoleon tah saha? Ngan direbot ku Cepot teh. Harita teh nya kungsi wa Cepot teh kungsi hahadean teh jeung Wilhelmina. Antung mau bibi. Asya, bunga ini tuh. Kira-kira kan ada tengah renah tak. Lu bapak balik ulah siapa Wilhelmina, siapa kagak bawa emang teh. Tong make Wilhelmina siapa persahabatan teh. Kacau. Biar sahabat mana tuh ngomong itu teh para ruku. Nu mana Napoleon. Sok rundaya Cepot teh rundaya Napoleon. Tah gitu, Mang. Cenah ti cenah. Mang Cepot teh gaduh anak awewe. Lain gaduh anak awewe mun teu salah lain anakna Mang cenah mah. Kukut. Subab. Eta na. Unu suka membantu na. Oh, asisten, sekretaris meureun. Lain suka membantu di dapur. Debu ta eta. Nih tararega nyebutna. Ieu mah gitulah. Ya. Tah. Waiters. Tah cenah mah. Masih keneh lalagasan. Malah ayeuna teh Iya. keur milarian pijodohna. Cing teh. Atuh ieu mah ya. Bray we emang Brahe we caangnya. Kira-kirana tak daekeun ka Mang. Jiga nama daekeun pisan. Siga nama Mang. Da mimilih lagi kitu. Kahayangna teh Ya. umur juga Mang. Umur juga Mang, bedegulna juga Mang. Mang gitu. Tak eta cenah nu dituju. Keun Sugan wae. jeung sugan we Mang. Kira-kirana daekeun ka Mang anu jiga huwe bolet kieu. Siga nama kulantaran cek abdi mah kulantaran itu ge rarasaan mah teu jauh ti sampeu. Ari jeung bolet mah Mang aduna. Aduna jiga nanya. Wah, kena juga teh. keuna Mang. Kira-kirana ieu sampeuna manehot atau karikil. Ieu mah nurup cupu Mang. Cupu. Nah, Nurup gitu. cupu. Moal nepi ka diselewegeun Mang moal. Siga nama. Tah lamun Mang aya mercayakeun ka abdi srek hayu jeung abdi urang teh angka itu. Mang mah percaya ka Ibing. Rek nurutkeun kumaha Ibing. Pokona masih Floren bisa tenang di imah. Sakitu. Cek abdi mun ka ditu urang teh. Hayu Da imahna teh jauh. di mana? Alah. Kira-kira nakana ojek mayar sabaraha? Lah tong anak ojek gara gancang geus ngapa udara. Tah, kitu atuh hade Mang malah leutikana kana kapal udara hayu. Nya hayu. Tah kitu. Ayeuna Mang ka itu jeung abdi Heeh. urang lamar. Heeh. Daekeun syukur. Teu daekeun? daekeun paksa. Orang ribut Mang. Nah, Dieu enak. waktuna Praja Mustika du kaluhar. Hayu Mang. Mang mempercayakeun ka Ibing lah. Sok, abdi mercayakeun ka Mang. Kan urang-urang datang ka itu Mang. Hayu ah. Hayu. Kebon sereh, kebon ditangkap.
Iya, meureun hirup nu disebut hirup teu neuet paeh teh hoos teh. Lain aral yang mana? Kacirina we akang teuingan. Luh lah we. Heuh nyata akibat beleguk, akibat bodoh, akibat teu sakola teh kieu jadi hese ngajawab tantangan zaman ayeuna kulantaran dewek teh teu ditunjang ku pendidikan. Nah, atuh tadina teu ngadari impres. Alah, ampun teh kawan si Ijamnya. Jam? Aya naon atuh Kang gogorowan wae pamajikan. Karek teh sakali gogorowan make wae. Nya tuh da oge meuni teu kaur urang teh jadi mutu nama pusing jadi kedeng-kedeng gero. Asa gero kedeng-kedeng. Ya mentak naon ari awewe teh pan keur sibuk ieu teh. Baru. Ari mana sibuk naon Ijam? Aduh, ata akang teu ngadenge undang-undang ti pemerintah. Kumaha? Aduh teh jauh dong kaya undang-undang ti pemerintah. Apaan di desa? Mana teh jadi ibu dharma wanita? Kakak. Lain PKK atau PKK gitu. Jadi ibu bakakak sih tuh. Oh, suka deh peseling atuh aya kamaha syukur aya kemajuan Ijam mana teh jadi ibu Darmaji. Naon? Dharma wanita. Heeh. Ya gitu. Ai sugan wae akang kapake uing ke akang atuh meureun dijieun hansip. Kan urang meuleunya digawe kabeh pan lumayan nyambung-nyambung resiko. Nah digaji gitu hari mana gitu. Henteu. Dan bisa ngadahar resiko ti mana itu gaji mah belegug. Oh eta akang yang teh aya Di mana? ti luhur. Til ukur tina kalapa maksudna. Erek naon gogolan wae Lain ai maneh keur naon atuh di dinya teh nu jiga nu sibuk. Oh nya eta apa keur sagala nguruskeun eta di dapur bumbu dapur sagala pancan ai yang teh sore dahareun sore. Nah dapur mah jeung kudu dibungbuan. Kan akang teh hayang angeun dapur. Teu ngajawab. Urang ge pan nganyahokeun pangabeuki salaki teh. Da rumah tangga teh. Pan akang nganyaho sorangan. Asal teu disadiakeun. Uing apa ngambek. Pangabeuki beda jeung batur. Mana jam cenah goreng tumbila. Da eta cenah ngeunah ku hangseur. Aduh. Jam syukur ai maneh ai geus di naon tadi teh. Geus jadi ibu Jadi ibu bakakak. Bakakak. Syukur. aya kemajuan. Geus naon keterampilan naon wae anu di PKK teh ayeuna teh? Anya. Ibu-ibu dharma wanita teh. Oh nya biasa we, ngangun segala. Ngangeun naon? Ngangun eta teun belut ngagoreng belut. Di jam cenah cenah panggorengkeun belut. Kuari teh digoreng. Terus? Kasih goreng teh dibanjur ku sirup. Goreng belut dibanjur ku sirup. Manisan belut. Itu hasil PKK. Syukur. Jam. Ari Ijam kungsi henteu baheula sakola. Oh sakola tuh. Di mana? Oh ai eta di dinya. Tukang imah. Di sakola naon si lain? Ai sakola akang kumaha sih? Maksud teh kungsi ngalaman dina pendidikan baheula. Oh. Enggeus SR. Baheula mah SR. Oh SR. Oh kungsi. Ayeuna mah SD nya. Heeh. Nya abdi ge enggeus bareto. Nepi ka kelas sabaraha ca bareto? Kelas 0 keneh wae. Da teu daekeun eta, Kang. Teu daekeun naon? Teu daekeun naik da guru nyaahun pisan. Guru lalaki? Guru lalaki. Nyaahun kumaha? Oh nyaahun asal batur balik kuing ngaulahkeun. Disetrap teh beleguk li nyaahun. Oh disetrap. Nya paingan suku uing dikaluhurkeun. Jadi ayeuna teh karasanan ku sorangan balagu teh boga anak Kang urang lamunnya. Heeh. Akhir baring urang diparengkeun ku Gusti kitu. Heeh. Pangeran boga anak ulah kos uing Kang balagu kieu teh hararese meuli rezeki teh Kang. Pan aya jelema pinter mah nyaho sorangan sareng kaditu ka dieu oge pan jadi duit wae. Aduh. Pan ai kuring mah sakalian kaditu paling jadi toge. Sapincukeun.
Keun bae cing naon cing sabar. Sabar we. Gitu ceuk beja oge tah Kiai Ibingkung si jadi kiai jadi ajengan. Oh, Mang Nu Ibing. sabar mah bakal subur kitu. Nya. Kieu dengekeun ye saban-saban cenah robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur tuh. Kahayang patema-tema karep teu reureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar cing sabar we. Kulak cameun naon kulak cang baja awak. Urang mah ulah kena ikhtiar hirup manusia. Ai maneh kamari mawa kangkung ka pasar teh geuning teu mawa duit nah di kamanakeun. Ih, eta akang sok teu narima wae ih. Dah. Oh, nya duit sakitu Kang, pan dibagi-bagi can pan mayaran tumblag cenah kolor akang pan can dibayar kamari. Ka tukang grikidit. Surang siri. Motong seuri atuh. Naon pake seuri Kang jam ieu teh anu dagihan teh lain siridin atuh. Siridin. Kiridit bagus. Kiridit, Kang kiridit. Pan Kang ai teh sator teh nyaho sorangan. Kumaha Geus kitu? teu dibere deui. Mentak pan uing hayang baju anu model ayeuna teu batur kos batur mah Nu harerang teh nya jam. Oh, nempokeun batur mah ka pamajikan ngusahakeun teh da. Aduh, nijinkeun ka pamajikan. Ngestukeun nya jam. Batur mah. Akang teh nempo batur si rumah tangga teh. Batur bahagia ngimankeun kanu jadi pamajikan. Bo imahna boh pakena. Makian ge batur mah ka pamajikan meuni rupa-rupa bermacam-macam. Iya. Sare ka undangan bajuna hejo. Dek ka pasar berganti deui koneng. Uingna belang deui, da belang deui. Nebuteng. Kirahang ngaganti salin ka pamajikan atuh era ku batur kitu. Majikan sa eta, majikan si Cepot. Bajuna eta meuni eta deui, eta deui. Oh, lain teu hayang mau ngusahakeun ijam. Mentak ya kudu mikir Kang, kudu ngotak geura akang teh. Urang teh biki lilapan biki kolot. Terus? Itu urang ada kieu wae, biki lila beki kolot. Ge beki lila akang kos koloteun nablok. Usaha teu gablok. Mentak kudu mikir, kudu ngotak. Otak akang pencarkeun di jalan gede cenah pabalatan. Hari baju kamari gini memulihkan kami anu panjang anu nutupan suku nutupan beungeut. Oh, baju ti eta Apan ya. pan kahayang salaki teh kitu supaya Eta baju kurung teh pan. Baju muslim berarti teh. ai urang rumasa urang Islam kudu make jilbab ijam diajar. Make baju muslim. Ieu madar jiblab meuli jilbab jeung beungeut-beungeutna di bulan dibeungkeut tina beuheung. Beungeut teu kadeuleu kumaha teh menerapkeun jilbab teh? Cing puguh. Nya ieu we dikaput di luhur. Di luhur 13 naon pan urang beungeut teu katempo pan rarang. Ieu akang unya yang kos eta kos batur Naon? Hirup teh kos kieu wae Akang sih teu daek mikir tuh da oge. Teu daek ieu mikir hayang kos batur kitu tah hirup teh hilang bara kos batur usaha. Maraban anak pamajikan, asa aya mobil lumpat. Ya akang mah ngudag-ngudag mobil tuh da ge. Seru aja nih tah ngojoran kayak ngudang-ngudang mobil mah. Ngudag mobil teh pagapugu bari ngacabrak ngomong geuning batur. Kerawang, Bandung. Jadi kenek. Kalapa mahi. Teu burung bahagia batur. Dasnong. Mikirna, hirupna teu da oge. Ya kaduhung daek bareto nyaw pikieun ya kasih cepot. Biasa saya mau ijam ari ayeuna geus jadi salaki pamajikan kitu da baheula mah geuning ka aing teh duh ditajong saeutik oge papah ka aing teh. Nyameureun di menyanan Beungeut uing dipudulukan menyan ku akang. Da uingna bareto nyaw pikieun mah najan ku kolot diusir kuring madaek teh sugan teh. Lalaki bener akang. Nah aing lalaki salah kitu. Lain lalaki salah jelema mah kumaha carana nu rumah tangga. Badis kuringa kabelejog boga salaki ka akang teh. Kabelejog mah tujuan deui aing. Kadung daek bareto wer dikawin mentisen teu daek uing Kawin ku saha? Mentisen. Sini marukankeun tuh datang ka kuring ka korondangan atuh ujian ge. Iraha. Korondangan teh
Labuh teh naon tadi. Lain ai si Nurmi ke mana? Si Nurmi hese tadi warhan di ogo teuing si boga pangejo teh. Heuh ke mana ayeuna? Tadi mah di mana di luar di mana di tukang sugan. Yeuh, sanajan urang kasebut heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya, pan ari babu mah boga urang teh jem. Ya udah maksakeun. Hah? Oh maksakeun. Semoga oge. Kuning, naon teh sing kalombrang teh jem? Udah apa boleh. Aduh Nurmi, buras sapiring aing geura oge. Cuman digawe teh jadi amek-amekan kitu kunaon sih? Oh tanya, engke mah tanya, sabab si Nurmi teh ngapoe ngan ambek-ambekan aing teh puguh teh hirup teh. Ngalunyak teh si Nurmi teh. Angku. Aduh, rada sananya imah aing ya buras ku si Nurmi. Bukan mah. Naon Nurmi? Yo eling teh sia me. Maca istighfar geura oge. Ibu dak. Maca istighfar cenah. Si eling. Kunaon sih? Jawabanana geus aya di dada anjeun. Dada mentok. Mau ditanya. Pokoknya kudu panjang lebar boh salakina boh pamajikanna teh kudu tanya kaler, tanya kidul, tanya kulon, tanya wetan. Jawabannya ada di dadamu. Naon teh Kang? Heueuh dadamu teh dadaku. Jadi kalau dadaku teh Dada make paku. Pake eta mah bereskeun ku ijem sakira-kira atuh masih keneh ijem di naon sanggup dipibetah ku si Nurmi tuluykeun lamun sakira-kirana matak nyangsarakeun maka ijem aku mah ijem aing ada. Ya eta Heula ke. Pacopot tong ingkah ti dieu. copot. Pokona mah pacepot tong ingkah di dieu ijem cicing. Hampur aya nyebut ngaran kadunungannya. Kesel abdi teh nu matak digawe teh abdi teh jelema sangsara liuk eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-korecok digawe di dia geus 17 tahun kakarek digaji 2 kali. Ora nanti aing mah ngalir. Naon? Digaji 2 kali mah 20 kali. Aduh, lain eta ku ngalirna gaji teh natribikeun ku mana ijem. Emang si Nurmi eta digaji karak 2 kali gitu Nurmi? Heeh. Sabaraha tahun? 17 tahun geus digawe teh 17 tahun. 17 tahun itu bukan waktu yang sakilat. Itu teh waktu yang heubeul atuh. Lain teh sanggiran monyong. Waduh. Ya lain. Mungun gaji hayang babat. Si Nurmi hayang gaji. Eta tetangga tong pipilun kana kagorengan urusan batur. Nah iya bilik teh soek nino. Gede di soekna 2 meter. Cicing bari lagi tong pipilun kana urusan batur keur kesal ya. Ini teh ngarasakeun pisan. Tetangga eta memang sok untap intip wae. Ti mimiti digawe nepi ka ayeuna baju ini lagi. Tidak ada kelebihannya. Oh atuh da Nyi Nurmi entong boro Nyi Nurmi da ijem oge kitu geuning tingali we bajuna eta deui. Tadi oge ning belang deui. Nah, oh ieu bororah jeung ngagaji aing ge sararese rek barang akan. Nanya-nanya kieu mah kaduhung jadi pembantu padahal mah ku zaman ayeuna zaman seniman mararaju. Teu kudu bisa nyanyi ge ayeuna ukur ngocoblak bisa make musik. Nah teh geuningan anu lakasi mantuli katiku beli kati taraki non sumitara kalah ke adami bila katun kasukatun jadi duit anu sebentar teh ngrep Ada ngerap. padahal baheula ge geus aya teh baheula mah cak gurame tali gobang pancarame ondel-ondel dan layungan gojin tali lewak supaya tali mun make musik kena cak gurame tali gobang pancarame ondel-ondel dan layungan gojin tali lewak beget ijem juga gojin. Coba eta kadunungan nepi ka kitu si Nurmi. Wani, kan ge ulah diogo teuing. Punten. Mohon maaf di luar. Di sini sedang keadaan gawat. Jangan dulu masuk. Saya tidak menerima tamu, oke? Punten pada ngiring gawat. Terus dekian. Ming. Ieu mana teh? Ieu. Aduh, taging keur hoghag tah. Alah. Kan Nurmi ai emang eta kudu neangan atuh pisalakieun mana supaya buru-buru laku. Aing pusing maraban wae maneh ah. Teu kudu neangan pisalakieun. Dalam di layanan mah
salaki ibu ge ka abdi teh marukan keur dalam utang. Oh, ai si Nurmi. Ya lain ngunuskeun. Lamun sakalian titah ngagawan palsukuna, lamun sakalian titah mencetan, kalian kaencana teh ngacap. Tah karimalikeun ka maneh ijem aing. Kumaha? Pangna aing nepi ka ngaheureyan babu teh naon sababna? Servis maneh pamajikan kurang ka dewek anu jadi salaki. Aduh, palingan kamari isuk-isuk ting kurunyung disolokan paduduaan tas naraon eta. Ayo. Tidak usah banyak menanya pada saya, jawabannya ada pada dirimu. Dirimu, diriku, diridig. Eta aya saya mah di luar. Ah, kendahe nah wawuh henteu dengan bolongkotan eta mah dulur lain baraya sanes. Punten. Tuh, kan. Bebetenna itu tadi kita bebetenna terus. Punten. Punten. Kan? Cing ijem atuh kitu bukakeun pantona. Atau di pantauan. Har. Nah, ada abdi ge geus di jero. Nah, tadi ge geus di dieu. Itu deuleu ijem di juru nih tingali. Corona bisa dagdag di sini muka panto. Itu lain itu sema geus aya di jero di juru tingali. Ya. Pak Cepot, teu kudu hariwah. Urang kudu ngarumasakeun maneh ku sabab urang boga imah tipe 3. Wayahna we. Da saya mah teh geus nyampak bedana jeung imah tipe 80. Di ruang tamu ka ruang dapur teh kudu naik motor. Waduh. Ieu mah tinggal ngahontal. Abang buka Vespa. Punten. Waalaikumsalam. Kok geus di jero masih kena Mangalingi. punten we. Kapan tos linggih ya ge? Mang Ibi. Mang Ibi. Geuningan. Ora itu kebodohan. Mang tah. Kadangu mang. Disebutna naon bieu? Naon cara pokna teh? Naon tah bieu kadangu? Nah kebodongon. Alhamdulillah Ibu Ijam. Alhamdulillah urang keur teu boga duit teh dikirim parabola. Aduh. Bing anu mana ieu teh? Sanes parabola ieu mah kecrik. Punten bade tumaros dupi Pak Cepot aya kitu. Anu mawi dina waktu si ieu teh sin aya nu ngomong jeung anjeun saha apa kita Cepot maksudna mah. Oh, sumun abdi ge da terang mung ieu mah basa-basi. Biri lepat. Tah ieu Kang Cepot. Tah ieu teh. Sumohon. Ieu teh sang suami. Anu kuring. Saya ngenakeun pun bojo bilih tacan uninga. Mun ieu teh sang istri. Tah Kang Cepot kang sang suami. Tah mun itu nu herang sang bango. Aduh. Bing. Ieu itu mitohaeun teh. Mang, arek neangan anu kumaha deui? Moal aya nu riweuh cigak ieu. Resepna mah resep saleh-we. Can ngajadi geus haneuteun. Akuan. Akuan. Ieu mah jelemana akuan. Barang batur ge di akuan. Bener-bener ieu mah aduh. Sok mangga ieu nya punten nya kumargi. Keke Mang Ibing dupi ieu saha rencang teh? Ieu teh upami dipersanten mah. Jelaskeun. Tah, ieu teh pun jelaskeun. Ieu teh pun emang gitu. Ari maksudna kieu ieu teh. Sanes kakasihna? Sakakasih mang teh. Kakasihnya mah banyak. Banyak. Playboy aja mah. Dogol. Ieu teh Kasuping dogol. pun odon. Odon nu ka tengah mah. Paragi ngosok gigi. Odol eta mah. Ieu mah odol woro. Sok tadi sambilnya punten ya. Puntennya sanes ngabolekeun dudungan kumargi gelas seep. Tah ieu cai teh dina ember nganggo selang pake kenyot teh pamih aya mah. Sawios tong ngarepotkeun ah. Keun we cai ku abdi emer dahar ku mang. Urang bagi-bagi tugas. Keun ada urang mah anggap we semahna kuda lumping. Bing jelaskeun atuh. Gasik ditampi enga ditaros. Pak Ibing Purwasumping ka dieu sareng Mang Odon teh rupina aya hal-hal anu bari didugikeun. Naon tah anu bari didugikeun ku Mang Ibing? Kieu ieu teh. Anu mawi jauh di jugjug anggang. Tuluikeun atuh. Jauh di jugjug, anggang di Anggang katara. anggang di teang. Anggang di teang. Ieu teh
Ieu teh. Aduh, pohon jelaskeun Bing. Ada asa-asa meureunnya Kang era kitu kumaha? Teuing boga dosa meureun Ieu jem. teh mang rada gugup abdi mah. Tah ari tadi geus daek dipercayakeun ku Mang ayeuna rada gugup. Duka teuing abdi mah lamun ngomong hareupeun bala-bala gugup. Bing, teu kenging kitu Bing. Tong kitu ya. Ayeuna mah kieu we Mang. Mang ulah kapalang bebela. Da Mang teh kolot. Sok Mang pangnepikeun keretek hate. Mang ku Mang. Hah, aneh teh teuing apaan tadi geus dipasrahkeun ka Ibing. Kasaha deui abdi ana rek minta tulung iwal teu jadi kolot. Ulah kapang nyaah kanu jadi alo. Lamun nya Mang nyaah, sok maksud Mang gebrakeun ku Mang. Jadi Mang nu kudu langsung ngomong. Mang langsung ngomong. Keun abdi mah aya bancang pakewuh abdi nu pibakaleuna neungeulan Mang. Ke jadi buku paliut diriweuh. Asa bingung Mang mah ieu teh. Sok Mang Ibing atuh kadinya aya perlu naon. Ieu bade nyarios nyalira wae rupina. Punten wae teh, Cepot, tante kerewedan. Punten. Tuh dengekeun ijem da kobongan aku maneh disebut naon tadi? Woro-woro enak. Punten, aduh, dada. Jadi Mang ge gugup atuh. Cepot, Kula. Ibuna. Leres Mang Odon, leres. Sim kuring teh salaras samatos. Mercayakeun ka Pun Alo. Tapi ayeuna teh barangkali jadi kasima. Oh, jadi salaresna mah. Jadi ayeuna teh Mang Odon teh jadi mercayakeun ka abdi deui. Bisa jadi. Jika nama ya teh. Urang uri linguis dipercayakeun. Nah, gitu. Eta mercayakeun naon ieu? Teu teraskeun Mang Odon kumaha pun teh. Teu pararubuh teuing. Jadi kieu maksud teh, ieu teh Pun Alo aya kahayang gitu. Hayang botak. Jadi kieu. Mang cek abdi mah kieu pamaksudan mah engke. Iya. Ayeuna mah mending gabung ge ku Mang. Aya ningali Ari Mang kira-kira wani. Kita tadi Nyeri abdi Mang dikitu-kitu. ya puguh we atuh nu jadi Alo, Mang dikitu-kitu. Keun wae dikitu-kitu ge iku kerewedan mah. Tah, gitu dengekeun jem. Abdi mah kagok memang. Jadi itu mereka. Kan Mang mah keukeuh resep kusomeahna. Kang bedakeun kitu tak kasema eta beurang ulah mamawa berko wae. Kasorot ku kuring teh nya beuki ka ciri teh kerewedanana. Sok lajengkeun Mang, lajengkeun. Mang bapak naon atuh? Nah, Itu nyebut teh. biasana mah ka abdi mah sisirna jalmi teh Tah. Dah sadayana ge. tah, Aduh. Ka abi M. Kieu M. Salarasna mah gaduh maksad ieu teh. Sumuhun. Anu jorojo itina hate Mang hate Ibing ieu teh. Kayak dupi-dupi anu palaina teh saha teh? Anu mika hoyong nyata Odon. Odon. Lain palai naon jadi teh Palai naon Mang Odon teh? Tah dina ieu rada kagok Ibing ge. sok jelaskeun riwayat Mang teh. Mang pantos di kantun. Tak kieu atuh salarasna mah kudu ti mimitina ieu teh. Di mimitina. Salarasna mah pribados teh tos dikantunkeun ku Entong. tah. Dikantunkeun ku entong. Keheula sakedap biewen. Biewen. Cerewen mun aja. Kerewen disingkat. Dicokot nenehna we mama. Janten Lalukeun saya mah teh ngomong teh ah. janten sim kuring. Arurus Kang aran. Sim kuring teh gaduh maksad. Ulang waktu ieu. Salarasna sim kuring teh tos dikantunkeun ku Pun Bojo. Ku tuang garwa. Somohon. Dupi Epot iraha bade ngantunkeunana atuh Bojo teh. Ku abdi teh Pak Odonya Les. tos di Endrin mah.
Kos diracun mah. MTM. Sumuhun si MT. Nyawa dikeum dia. Babandulan. Geus DR keras. Kos di air keras. Da hirup deui. Margi anjeun tah, ieu cirina jalan ngagem Pancasona. Sanes Pancasona, panca horor. Tak itu. Namun punten eta ya. Sumuhun. Janten nama malakuantos eta pun alo. Nuhun. Ini di teh aya perawan eta. Buka tepuguh itu. Tapi keuneung lah soal eta mah der. Aduh. Pokoknya mah parawan sareng rana mah teu naon teh jadi masalah nu penting can kagungan putra pentingnya. Gitu. Kagungan caroge. Nya lah boga caroge rek boga anak kana mah itu teh jadi halangan. Nu penting nikahnya. Kapun anak. Oh iya putra teh. Hah? Iya, apa Aing manawi teh kelenci di juru teh. Si Kiju ieu teh. Si Kiju. Tuh, Kiju. Putra anak Kiju Rama Boled. Cocok. Duwi ka nurup cupu. Jadi tuang putra teh panginten naon pahatu naon kitu teh. Ya tuh yatim namanya yatim. Tanu namanya disebatkeun pun alo si Kiju, sim kuring rumah sim kuring boled, da hidungna masih mantega atuh. Jelas. Tos kesepian hayang boga hidung. Gitu. Jeung atuh nya pribados oge nya. Nya tetea maksudna. Sae. Anu dipika pala teh nya pun bojo. Rupina mah kada-kadinya. Eta akang kuring karek diparabkeun ka jurig ngeueus. Rupina wacepot Rido upami rai di pikahoyong ku pribados. Sakalian we ieu mah. Sim kuring mah kieu ya podonya ye. Sim kuring teh salerasna tos ara gaduh bojo ieu teh. Ieu teh kasasi beneran nanya. Cici atuh ijem apaan maneh teh hayang boga salaki nu mangusahakeun. Oh, da jeung akang teh dek usahanya. Heeh, tanyakeun. Kira-kira teh bisa ngagaji abdi 17 tahun pang jualkeun. Soalna bing ieu. Tah, di dieu teh istri teh aya 2, pun bojo hiji, babu abdi hiji. Tah itu mah. Tah anu mana anu dipilih ku bapak teh? Bararade ya abdi bararade. Tuh, geuning mang. Nah, ibing ari waktu kamari nyebutkeun mah jangkung leutik, geuning buktina kieu. Diseureut Nyi Ruah. Asalna mah jangkung leutik. Lah jelema teh kumaha cuaca. Janten anu ieu. Sumuhun. Aduh, bing. Lain ieu bapaknya meni bae ngeras soca, da abdi teh bieu teh minangkana mah cecileuweungan ti di dapur pijuk kuningnya. Kan lucu da abdi. Ieu pan anu gaduh sabta pangrudet teh. Cepot tiasa langsung. Insyaallah eta babade pun bojo panginten kadah ngalangsungan diserahkeun heula ku abdi. Asal lobat ieu nanya. Mung seueur lami teuing panginten eta mah. Lobat teuing prosesna. Ulah. Akang upami ngantosan dipirak mah beureun kudu ngadaguan heula bubar mae. Kakak bisa pentilu bulan tapi bubar mae teh. Idah kitu lain mae. Apa nih idahna kamari keur kacai. Lamun daekeun si Floren mah kajeun anu lelengohan we asa hade kanu jadi anak. Tah kitu meureun kitu tanu ieu teh Nurmi. Nu gampang eta. Nurmi. Sumuhun. Aduh. Tuh, sebebelean lenye. Tuh, Tah kitu Nur. ngabekur mun japati masuk mang kurwak wak tuh kurwak. Geus kalebihan beger teh mah. Sok Jadi mang. Nyi Nurmi kira-kirana geuning ieu teh Bapak Odon teh geuning aya maksud jeung tujuan dek mileuleungkeun ka Nyi Nurmi. Kumaha kira-kirana Nyi Nurmi dek narima atawa moal? Perkabis eta mah tong nanya abdi. Heeh. Ulah nanya abdi upami perkabis eta mah. Nah kudu ka saha atuh nanya? Tanya we tamunding. Mang. Entong eta karek video jasa kitu sok mang tuh nanya muning. Ke Pak Ibing. Ieu mah da
upami dibantun cinak nama parantos batu turun ke sik naik. Sumohon. Itu teu purun dia teu naik. Simon. Batu turun ke sik naik pangaos batu sabaraha ditu pabingan. Batu koral barah. Ieu mah upami ditampi hatur nuhun upami henteu naon syaratna. Nah kedah tuker tamih. Tak. Sawios ti abdi namiha. Mung ieu teh kantun nangtoskeun Pak Ibing nangtoskeun nikahna nyangakeun da Pak Ibing teh saurna teh anu uninga kana etang-etangan gitu tah. Kinten-kinten nikahna sabaraha dinten deui. Gampang ngatur waktu. Ya teh nikah teh di mana? Da hayang di aula mun dikawinkeun ge. Tah, terang mang aula terang. Aula teh kumaha atuh? Awak jelema sirahna anjing. Aul. Lain aula atuh. Dracula. Kayaknya wanan mang mah. Aya aula awakna jelema sirahna anjing. Nyai ulah overacting teh mah jeung hayang kawin dia. Naon mah teh? Hayang di aula, dina undanganna hayang diimplik-implikan kalau bisa memberikan tanda mata jangan berbentuk bunga atau berbentuk barang. Aduh. Duit teh. Duit teh jeung anjing edan. Tah kitu mang. Tah kitu nangtoskeun nikahna ieu teh sabaraha dinten deui kinten-kinten. Nyerahkeun we ieu mah nyerahkeun. Ah ieu mah rek jadi pangantenan. Sepuh-sepuh kumaha pan abis hanapeun. Iya kasepuh kacepot. Oh nya. Tapi dah abdi ge dah hoyong diengai. Engal salerosna mah. Tah kitu upami palai enga mah panginten tangtos anu kapingna din sabaraha dinten deui kinten-kinten. Ayeuna teh naon eta teh? Ayeuna teh bulan naon teh? Dina bulan urang teh. Rajab Ieu mah teu buka kalender di imah. Rajabnya. Sapar kumun sapar. Tonglah kira-kira bangsa ieu mah gancangkeun mah. Karena 20 tahun deui mah. Tak geuning kitu jam Oh, lila 20 tahun deui urang teh teh boga minantu. Ya kitu we nya mah. Mitoha. Aduh, palingan peuting impi ka tinggang bata. Da bakal boga salaki ka aki-aki. Tangis tumampi kata tanah sandra tumarima saban mancing ulah pohon nyebat asrani pangeran Dipirik barabiaga Usung naon di lemur mah. Dina gogonyakan ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di negara. Hapunten dina piha kalepatan ageng semonten alih langkung saur bahet sarekna. Salamet nu ngadangukeun, salamet nu didangukeun. Mudah-mudahan sadayana sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin.